Tong hilap di subscribe-nya channel Cempe TV. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ampun sampurasun. Pun ampun sampurasun. Pun ampun sampurasun. Kukus jalan kamangku. Kamanggung nagapa payung. Gusti pamutangan berang, Gusti pamutangan pati, sejati ingin pati hui, saja ingin kasucian. Neda rahmat sahabatna, kapara Nabi, kapara sahabat Nabi, kapara Syekh, kapara wali, tur kapara karuhun karuhun, khusus naka karuhun cikaruhun sa cikaruh. Sejak amita nukap kurung kuwa bangunan bisi kageleng kang mengut kata jauh tak koer kagandengan paralu nada dijari sapakat manis nungap babak ulah badai hidem kini angkatan di Jakarta di Jakarta pepati di Sawasidu ahu neda mancian tangkat saat di kembel Sawasiwi sejarah galur ngamu mulai budaya Sunda ditiwari titipan para karuhun memakan jalaratan ke Sunda Nusantara menyatrat dina tutulisan luka campa karasa katepi kupikir kajeeng ku panempo panggawuh nabaca lisan nutumuh turun temurun teluntur ku umur telaas ku zaman teilang ku waktu tejuh ku timur budaya Sunda cing aja sanajan geus selalu lengit jiwa bangsa Sunda anu sangana Sunda oma buka rasa juga aing pan aingna ulah boga rasa aing pan bisana ulah boga rasa aing pan benerna ulah boga rasa aing pan halusna oma kesaetik ku siri ka budaya Sunda kesaetik ku gewa ka urang Sunda kesaatna Sunda na hiji kesaatna Sunda kataji lengitkeun boga rasa siri lengitkeun boga rasa picik lengitkeun boga rasa adigung ulah asa aing pan aingna rakatkeun semetkeun sabengketkeun duduluran nah hiji tujuan Sunda nu beragama Sunda nu ngabudaya ciri Sunda lain saukur cangkang bajuna ciri Sunda lain saukur karyana ciri Sunda nu nyalesina nyaeta eusi piluakuna nu nyunda somea nyaah rasa sama urang buka tutukasan nu kahalang tapi pinding dina gebang sewu lantang dina tulis tis baca ugana wa ugan atrasenta kati sukma run turun jati rahayu Sunda baca jang bangsana Sunda baca jang balarea kaguar budaya timpal karuhun